antri ke Bandung isuk yuk. Rek naon? Ngalamar di gawe bibi. Rek jadi naon di bibi ke Bandung? Jadi pramugari ini nggak? Jadi pramugari naon? Anu kereta cepat teh ya. Oh, MRT? Udah tuh bi merenan. Iya, kriteria lagi merenan mau asup bibi mah. Ya, jadi pramugari mah kudu tinggi semampai. Terus ngorak keneh, berpenampilan menarik. Pan bibi mah geus emak-emak atuh, moal asup bi. Wah, Itu apa sih ama baheula bibi mantan pramugari kieu oge. pramugari naon? Eta geuning kapal F16. Anjing. Please bi, esa diwadulan aing ya ku bibi aing. Ya, kapal F16 mah apalagi perang. Teu make pramugari teu anjir kabayang meureun kapal perang aya make pramugari, meureun teu utah pramugari lagi. Ya wae bibi aing. Ya. Ngahina lah ya ama. lain gitu bieu da kumaha tuh da. Da mau asup moal percuma kurang diantar ka itu ge bibi olok-olok angkos. Ya. Cek orang mah mending oge bibi mah jadi pramugari odong-odong ya guys ya. Lamun henteu pramugari si saroceng geus sok narikan domba ka pasar tapi jadi pramugarina nokol dolak ya guys. Aya wae ya aja dia hilan pot euy. Bos tambah kesel ya orang kaleuweung ya orang moro euy. Resep gimana nya? Hayu berat kebeneran kosim keur nganggur ya. Oh. Tapi euy kudu ngajak nu berpengalaman euy, udah saroceng teh ajak mana pan osok leuweungan nih. Ah teu kudu ngajak saroceng, kosim geus kurang kumaha pengalaman dina soal moro mah berat. Bisa di mana? Pan kosim teh aya turunan ti Uwa anjeun. Oh gitu? Uwa kosim baheula jago atuh. Soal moro mah. Oh, karek apal kos? Ya berat. Pokona ti mimiti maung heuh. Bagong, orai, lasun, nepi ka eta dengan anjing cau-cau. Cingwawa? Sieuneun ku Uwa kosim mah. Anjing sakti. Tapi anjing Chihuahua mah teu da asup kana binatang buas ya guys ya. Ayo sih. Oh. Tah, jadi eueuh duana berat. Ilmu Uwa kosim mah baheula. Tah, kadugalana teh diturunkeun ka kosim. Kadugalana teh edan anjing. Man hanjakana ieu teh geus maot Uwa kosim teh euy. Oh. Eta maotna kumaha gering? Lain berat. Dicocoreungit. Anjing. Bila aku dicocoreungit kos. Pan jago cenah teh. Pan berat. Uwa kosim teh keur di luhur tower. Dicocoreungit. Manehna ngaluarkeun ilmu anjir. Boko meureun keur di luhur. Kan otomatis murag tah. Muragna tower. Innalillahi. Anjing lain dicocoreungit itu tamu situ. Notok kayak gitu. Anjing. Sak wae ja ieu cek aing ngarahuana sih. Aya wae ieu anjir ya. Stop kontak. Ari puting digeunjleung aya naon di? Har bibi teh apal di? Henteu. Ya, puting teh aya maling. Motor bebek 70 anu Haji Dodo. Eueuh anjir, kamalingan. Apa meureun motor anu antik teh anu Haji Dodo? Apa? Oh, leungit eta anjir. Lah atuh selang digeunjleung teuing leungit hiji mah aya keneh 68. Naon atuh? Anger anjir. Ngobrol jeung bibi aing nih kudu jengke we. Bi, maksudna lain motor bebek Haji Dodo aya 70 lain. Ngaran motor bebek aya bebek 70 bebek klasik aya. Lain 70 siki. Di paok tinggalnya sagenep salapan gitu. Begitu konsepnya. Salah kaprah wae aing ya.
Aya wae iya anjir. Daun samiloto. Maneh kamari ieu kunaon deh. Diriungkeun jeung Haji Holil di RT. Eta Brad Haji Holil teh salah paham Kak Kosim. Salah paham kumaha? Pan caritana kieu Brad. Kosim teh ningan keur neangan jalan ka langit. Pan eueuh deui cara iwati naek ka tangga ka lapah Haji Holil. Neangan jalan ka langit cenah ieu. Anjing. Terus kumaha? Pan nepi ka luhur teh Brad. Teu kapanggih euy lawang pantona. Terus? Da tambah kalumanting ningan Brad Kosim turun teh moana naon. Kosim teh ngalah ka lapawen wis kolot eta 2 manggar. Sabaraha kalapa anu kumaneh ditaekeun? 5. 5 tangkal? Atuh kali 2 jadi 10 manggar sia teh Kosim. Anjing. Sia mah alasan blaug. Dengan jalan ka langit mah bisa we ya skehed. Ampun, terus dikamanakeun usia eta kalapana? Dibawa we ka pasar ku Kosim Brad tapi alhamdulillah sia euy payu. Mahal dibelina. Montong di alhamdulillahkeun kuya. Supaya kalapa menang mawak mabal. Ai maneh nih atuh kos. Ieu pan sia teh buaturan aing kabeh lagi nyarahogeun aing nu era nama kos cecermet teh eureunnan geura. Tenang Brad. Aya jatah di dinya ya keneh arek. Naon? Duitna. Sudi. Akane ku sia. Parah anjing si Kosim ya ampun teuing terubah-rubah maneh ini. Aya wae ieu anjir. Cak hap. Lain ai bibi aya nama geuningan geus tara ngagibah di ditu di imah bieu kunaon deui. Nah embung asa disuguhan si kopi. Nah, embung aneh. Ya, sok aneh cek aing bibi aing mah. Ya bi ngagibah di imah batur bari ajeng disuguhan cikop. Komo anjir, tambah lapis legit. Cok pis eta teh. Kala embung nya bibi aing mah. Tah kieu tah. Kahemengan bibi aing mah kieu teh. Pasaya meureunnan nyo bibi aing mah pasaya jeung biruk teh aing mah. Henteu Ieu masalahna biruk mah mun nyuguhan si kopi sok cangkirna aya cilian geuningan kumaha lamun comel kayak beja-bejakeun ka batur. Dibeja-bejakeun ku saha? Nya eta ku cangkir aya cilian. Anjing. Ya. Geus rempak deui wae anjir. Please bi. Di mana teuing cangkir anjir comel? Di mana teuing eueuh cangkir nu ngagibah eueuh? Parah aja. Aing teh habis pikri cek aing ke bibi aing mah. Teuing kumaha eta. Hah, aya wae ieu ya anjir. Mari Roma kalapa. Brad, Kosim boga ide brilian. Kumaha lamun Agustus ayeuna urang neangan duit yeuh. Kumaha carana? Brad mumpung momen keur loba jalma ke di lapang ningan pas bubaran upacara. Cuang ngayakeun doger monyet. Doger monyet. Satuju Brad, aceng ge Brad. Lumayan Brad, nambah jajan budak Brad. Halus pisan momenna keur loba barudak. Pasti sih mah satuju wae kan peduitkeun mah anjing. Hejo sih mah ngana duit mah. Terus kumaha terus? Urang bagi tugasnya. Kosim anu nabuh eta ningan, dog. Tah, di dinya mah gampang nu nyekelan monyetna. Da monyetna dirantai kan? Orang nyekelan rantai. Tapi masalahna kos pan urang teu boga monyet kos. Da ngala monyet teh hese atuh si teh maneh. Gampang, Brad. Heup Brad ya Brad. Pasti si Kosim mah aceng nu jadi monyetna. Geus satuju aceng mah Brad. Gampang iya tuh ceng kadar tinggal make baju monyet nyekelan payung. Si ieu nu jadikan monyet. Aing satujunya guys ya. Satuju aing ngeceng. Ada hese atun teh hesenya. Gampang. Baju monyet tuh. Aing saya pan baju. Ya. Tapi sebelah pihak Brad. Aceng itu satuju Brad. Teh satujuna kumaha ceng pi duiteun ieu ceng. Rek kumaha geura Brad lamun aya tibum Brad. Rek kumaha lompatna aceng Brad. Heuh nya euy pan dirantai urang si ieu.
Wah atuh meureun. Nyebai teu nanaon itu. Korban si Jadikeun Aceng. we, jadikeun we lah. Nya guys nya. Terus na kolom komentarnya guys ya, si Aceng jadi monyetna. Oke, Agustusan doger monyet. Tulis di kolom komentarnya setuju jeung henteu. Ya mending cai menjadikeunnya piduiteun anjing. Teu satuju Aceng mah angger Brad. Geus di dinya panggedena lah. Panggedena di Oh, urang dinya. sasana bae. Aya wae ya anjir ide ya. Cangkilung. Aceng jadi monyet.